Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi murad. Puja dan syirik syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anu mana yang parantos yang beri kenikmatan ka urang sadayana, terutama nanya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga tiasa kumpul pokok karojok tina mamulaan mulai ia mudah-mudahan dengan urang sadayana sing aya dina doa sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Salawat seiring salam khairu ila limpah curahkeun ka Nabi Karim dengan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kalau kalina nyata kepada keluarga-keluarga kepada sahabat-sahabatna tabi'in wa tabi'at naum dan orang sadayana nyata selaku umatna mudah-mudahan menasal mangkin yaumil qiyamah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Anu kusim abdi bika hormat para guru, para jamaah sadayana, mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina pintuan sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala sareng deui mudah-mudahan urang sadayana ka ieu dongkapna ka ieu tempat langkah demi langkah para jamaah sadayana sing diganjar ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama pesimpak TV hormat para guru, para kiai anu alhamdulillah para tos tiasa ngarojong atan pi ngadongkapan ka ieu lembur mudah-mudahan ieu lembur didongkapan ku para kiai, ku para ustaz, ku para kesepuhan. Mudah-mudahan sing turun rahmat tapi turun keberkahan ka lumur ieu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana sipati ngalajenkeun kana sadrasna nyukeun lebih kapunten pilihna tina segi bahasa tapi tina segi tata cara penyambutan atau penyebatan para kiai nyon kapunten anu saaguna pilihna seueur kasalahan atau kalebatan anu kirang saya tidak segi bahasa. Ada nasi mabit dia taya sanes nyata piwarang ngepsian nya rupa 10 kitab anu insyaallah berkurang sadayana anu pada di garap kurang sadayana mudah-mudahan anu pada dilaksanakeun tanapi dibacakeun kitab-kitab anu sanesna mudah-mudahan sing aya keberkahan ka urang sadayana atanapi sinjantul ilmu kangge urang sadayana anu disampaikeun ku urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah anu kita pertama anu beri awitan nyaeta kitab Ayyuhal Walad anu insyaallah anu bakal dibacakeun ku urang sadayana nyaeta Kiai Asep anu di Lombok Demak. Wakituna waktu dan tempat disemanggakeun.